mereka tinggal Gimana tinggal melanjutkan orang mah kudu berjuang deh, tinggal mempertahankan eta dan nululin SMA mempertahankan daripada memperjuangkan merdeka. Hari harapan 17 Agustus mah langsung rame lah dia, ayo mereka mah atas mereka. Sedangkan tuh dia lah langsung rame ti ayeuna gitu. Karena itu hiji mah ieu pokona. ngahaturkeun nuhun ka sadaya pihak utamina ka para donatur, ka warga masyarakat sadayana anu parantos ngiring andil, anu parantos nyumbangkeun sebagian hartana kanggo terselenggara ieu acara. Mudah-mudahan segala rupi anu tos dikorbankeun, segala rupi anu tos dibantoskeun kana ieu acara, mudah-mudahan sing janten amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Sakali deui ngahaturkeun nuhun, mangrebu-rebu nuhun kana segala rupi pantosanana sehingga ieu acara tiasa terselenggara. Simkuring dina kesempatan ieu oge titip ka warga sadayana dina acara ieu nitip keamanan anak. Mudah-mudahan ia acara lumangsung aya dina kalancaran ditebihkeun tina huru-hara. Mudah-mudahan sing ulah aya kajantenan-kajantenan anu teu dipiharep ku urang sadayana. Panginten teu seueur anu dipisangem. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Wabarakatuh. Kayak mau di mana kirimkan di payung, di payung. Langkung ti payung, ayo urang sama-sami panjatkeun puji sinareng. Salam ka Ilahi Robbi, wantena parantos masihan urang sadayana mang pirang-pirang kanikmatan kanggo urang sadayana. Ku nikmat eta kana alhamdulillah urang sadayana tiasa patepang lawang paamprov wajah di ieu patempatan. Oge teh hilap sholawat sinareng salam mugia tetap tercurah limpahan kajungjunan urang sadayana yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng keluargana ka para sahabatna dugi ka urang sadayana salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panjang anu ku abi diekeun kang ayeuna mureun abi pertama-tama ngucapkeun hatur nuhun kasadayana anu tos tiasa terlibat dina ieu acara, khususna ka donatur teras kasadayana oge ka wasit tatat nu aya di Kampung Babakan Cianjur. Sareng mudah-mudahan acara ayeuna anu dibuka ku nyahari pertama ayeuna
sarang kapayuna mudah-mudahan lancar. Alhamdulillah aya sebelum hiji anu parantos dicapai ku Karang Taruna RW 2 hiji sareng rekenangan di RW 2 hiji ieu berupa piala penghargaan kanggo Karang Taruna RW 2 hiji senaran jajaran Karang Taruna RW 2 hiji. Ngatur nuhun sekali deui ka sadayana anu parantos ngarojong ngadukung kanggo kapayuna mah langkung semangat deui marurang kalihna langkung aktif deui ulah segan-segan mangga di jurungkeun lah sareng paripaos nama marurang kalihna anu atas beranjak dewasa dikawin umur 14 tahun sampai ke 45 tahun eta masih Karang Taruna ya Bu Pak, eta masih termasuk Karang Taruna. Jadi teu aya kecap teu aya basa sok weh gitu tah. Ayo orang sasarangan ieu majakeun ieu lembur khususna di Babakan Cianjur RW 20 hiji. Pasangkan di mana? Bapak dengan hiji. Yang pasangkannya tadi nggak parang nih,